أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wangi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji kunjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya meningempur di bumi hurung mancur babar taya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan Medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanegan sesembahan bangsa syaitan kabeh pada karuksakan Nabi yuswa 5 bulan geus tiasa angkat-angkatan yuswana 8 bulan geus cape tangsa sauran yuswana 10 bulan tiasa ameng papanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku manggungan parangina Kanjeng Nabi jatni kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami Kur 4 tahun yuswana dibersihkan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jananganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapatkeun deui serta tengah raos nyeri dicap ku khotamin Nabi harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasih kaunggelkeun Keur 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muttalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyang namulih ka
batin. Sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana, Abi Talib kekasihna saderek teges ramana. Kanjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam, sok nyandak barang dagangan, didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri loba pandita Yahudi serta pandita Nasrani nu tepangjeng Kanjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jalma moal nyalahan, pinabieun akhir zaman Taurat Injil geus ngibaran. Sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan, haritana loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan. Lami-lami Kanjeng Nabi disambat ku hiji istri, dagang kaunggal nagari kauntunganna dibagi. Istri jenengan Khadijah putra Khuwailid katelah, nupang bengharna di Mekah ka Nabi kalangkungnya Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan, Maisarah nu ngarencangan ka Nabi purah nyarengan. Kacarios Maisarah teh loba pamendakna aneh, cicir Nabi nu soleh matak ngaherankeun kabeh. Tatangkalan uluk salam mega boda sok mayungan, jeung aya cap kanabian dina salirana pisan. Pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah, akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi salawe taun kawarti, ngadak-ngadak sugih mukti tapi tambah saati. Karesepna Kanjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti, di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi. Didinya jol kasumpingan Jibril nurunkeun Quran, kalawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti, diutusku Allah pasti nyebarkan agama Gusti. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana, Abu Bakar kaduana, sahabat nu pangmulyana. Murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman, Sayyidina Ali pisan ka Nabi saderek misan.
jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyidina Bilal kaleresan anu jadi tukang azan ari lolobana pisan ka Nabi teh ngamusuhan nganiaya najailan teu aya pisan ras-rasan para sahabat kungsi ngalih ka negeri Habasyi nu tebih didinya anjeunna linggih kira keminti nu sasih samulih sahabati Habasyi kacarios Kanjeng Nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci wana sareng garwana pada pupus duanana harita Nabi Yuswana ka 50 tahunna geus pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah sareng Siti Aisyah ummul mukminin katelah tidinya kersa pangeran maparin kamulyaan ka Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut qaul anu masyhur Kanjeng Nabi teh disaur dipapangku malaikat nyandak muraq nu kasebat lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat di Mekah ka Baitul Maqdis tengah lami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wacis di Baitul Maqdis terasna naikna tangga kancana mi'raj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana jeung arasy nu pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka pangeran kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalma luluput salatna nyata rubuh agamana kacarios dina zaman mi'rajna Nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun mi'raj lain dimulyakeun anggur pada nyengserikeun
pada hasud ngakalakan tidinya Allah ngerasakan Kanjeng Nabi dialihkan ka Madinah disirnakan persahabat pirang-pirang nugu mela milu iyang milu ngalih sewang-sewang henteu pisan sumoreang tambah kemuliaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumenengna agama Islam cahyana gumebiar ka mana-mana negeri Mekah di perangan akhirna kaboyong pisan Nabi tambah kemuliaan yakin lain jijienan Arius wa Kanjeng Nabi 63 pasti makomna di jero negeri Madinah negara suci puputrana Kanjeng Nabi aya opat anu istri Siti Zainab nu kahiji Roqayyah nu hiji deui Ummi Kulthum katiluna Siti Fatimah bungsuna Ari putra nu cikalna Sidna Qasim kakasihna Sidna Abdullah rayina Ibrahim nu katiluna Eta nu genep putrana Siti Khadijah ibuna Sidna Ibrahim ibuna Maryah jananganana Istri ti Mesir asalna Tahkitu turunanana Putra nu pamegat kabeh pupus keralit keneh nu istri carogena teh para sahabat nu soleh Siti Zainab carogena Abul As jananganana Siti Ruqayyah carogena Sidna Uthman mimitina Siti Ruqayyah hilang Anjana turun karanjang Ummi Kulthum putri lenjang Ditikah gentos nu hilang Caroge Siti Fatimah Sidna Ali nu katelah Bakaramallahu wajhah Anu kamasyhurkeun gagah Ari putu Kanjeng Nabi 8 pamegat istri Siti Umamah jeung Ali Ti Siti Zainab kawarti Ari Sidna Abdullah mah putu ti Siti Ruqayyah putu ti Siti Fatimah aya 5 kabeh nama tilu anu pamegatna Sidna Hasan kakasihna Sidna Husain kaduana Sidna Muhsin katiluna
Ummi Kulthum nu istrina Kasidna Umar nikahna Siti Zainab kaduana Nurut unggaling wartosna Urang kudu cinta hati Katurunan kanjeng Nabi Poma ulah goreng hati Sumawon nahiri dengki Ari mungguh kanjeng Nabi Nyahna langkung timisti Ka umatna jalar istri Lewiti sepuh pribadi Welas asih kanu miskin Sumawona kabudak yatim Pada sebeh kupaparin Kadaharan jeng pisalin Akuan ka orang kampung Calik sata ngariung Tara angkuh jeng adigung Sanajan ka orang gunung Kanu nyanda kasusagan Gering jeng kapapatenan Ngalayar serta ngubaran Ngajajabkeun ka kuburan Manis saur manis budi Estu mustika ning jalmi Sajagat mo mendak deui Sae rupi jeung parangi Rarai lir bulan purnama Halisna lir katumiri Waos lir intan biduri Salira harum wawangi Estu kersaning pangeran Lain sengit diminyakan Keringat pada nandean Diparake sesengitan Sakitu Nabi mulyana Taya pisan adigungna Angkat pungkuren sohbatna Kalangkung handap asorna Anggoan kersa lumayan Najan nugas ditambalan Kitu deui katuangan Banget pisan dikurangan Betah dina kamiskinan Lain sebab tekagungan Ngahajabai ngirangan Ngarah karidoan Tuhan Pirang-pirang mu'jizatna Tawis kanabiannana Quran mu nomor hijina Mu'jizat nu pangmulyana Tangkal nu perang dauna Disiram tilas abdasna Ngadadak loba buahna Serta hirup satuluina Domba nu begang kuruna Serta nalepet susuna Diusap ku panangana Ngadadak juuh susuna Dina hiji waktos deui Sohbat kakirangan cai Teras bae kanjeng Nabi Mundut cai anu kari Caingan saketel pisan Taya deui anu lian Nabi neuleumkeun panangan Dumadak tuluy manceran
cai mencerloba pisan keluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup ku jalma rebuan kacatur hiji badawi ngadoja Kanjeng Nabi nitah nyaur tangkal kai sinang ngomong cara jalmi tuluy tangkal teh disaur haritaku Kanjeng Rasul tangkal datang ngagulusur akarna teh digugusur ngadeheus ka Kanjeng Nabi uluk salam cara jalmi sanggeus kitu balik deui ka tempat asalna tadi Badawi ngan kantun heran ningal eta kaanegan tuluy bae asup Islam kana bingangkeun panutan salian loba deui mukjizatna Kanjeng Nabi mun diwincik hiji-hiji keur nulisna moal mahi Hey Allah nu sifat Rahman abdi sadayana iman teu aya deui pangeran lianti anjeunna pisan nu ngadamal bumi alam euh saeusina pisan nu wajib diibadahan taya anunya samian sareng abdi iman deui ka sidna Muhammad Nabi yen eta utusan Gusti miwulang sadaya jalmi nu sifat kapercayaan bijaksana tur budiman bener unggal sasauran najan saur kaheureyan ngajembarkeun Kanjeng Nabi teh ka jalma sadunya kabeh dawuh pangeran nu sahih nu wajib diturutna teh hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengna sareng sabada wafatna eta teu aya bedana duh Gusti junjunan abdi sidna Muhammad habibi pamugi salira nampi kanuhina diri abdi Abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang ngadeuheusan sejatumut serah badan di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng indung bapa abdi ngiring Gusti ka sawargi